Kacarioskeun dalam Cakranagara hiji. Geus kagungan putra sahiji tur ampuh, dedeg salira Raspati, parangi salira alus, nami eta murang kalih Cakranagara kapindo. Dina lami Rama geus kalangkung sepuh, lajeng nyaur Raden Patih, reujeng abdi para sepuh, teu lila sami sarumping kapadeleman geus ancou. Dalam demang Cakranagara geus lungguh, jeung putra dipancaniti dalam didinya ngedawuh. Dipenta rempuku kami, nyelehkeun ieu ka Prabon nya ka anak Cakranagara nu masyhur, masrahkeun jeneng bupati, hatur sadayana rempuh. Henteu langkung karsa Gusti, siang wengi abdi ngantos. Tutas mutas harita ngangkat tumenggung, abdi-abdi suka ati, lajeng sadayana munjung, tigas munjung amit balik geus bubaran ti karaton. Tetep lulus anu mangku kadatun, kacaturkeun lami-lami, dalam demang geus pupus, mulasara geus salsik. Dipendem mundu kasohor. Kembali di channel Perjalanan Syahwuk. Sekarang kita berada di Cakranagara 2. Jangan lupa ikuti terus Perjalanan Syahwuk. Sabrek. Mantap. Kenapa dong mantap? Nah, mulai bebas. Cagnu wapat catur putra nu mangku, santos sagilig berbudi, budi manis serta lungguh, mungguh menjadi bupati patiti sang Prabu Anom. Giring damel sakarsana langkung suhud, pinter rajin jeung binangkit, nuju dina kira waktu, nampi lapor naki mali mas warga naya nu kahot. Unjuk hatur sereh ayah hiji maung, ngahakan kuda jeung munding, kaget sang bupati nyaur, kumpulkeun sakabeh abdi, nabuh tangkara ku kemplong. Aki malim enggal ditimbalan nutur, nitik lari dina pasir, teu lila mong ditekuk, saadat tari paranti disirep geus parantos. Enggal bae harita Ki Malim ngutus, haturan mau geus yakin, teu lami utusan cunduk dipariksa ku Den Patih, haturna maung kadodon. Raden Patih unjuk hatur ka sang Prabu, reh nampi lapor ki dalem, maung parantos ditekuk, mugi enggal bae Gusti maung lersan dicanggong. Den tumenggung kapati enggal ngedawuh, hayu buru urang indit jeung sakabeh batur-batur prabot pakarang sing rapih burang tumbak pedang golo. Waktu eta Den tumenggung enggal lungsur bareng kabeh abdi-abdi saperti nu rek ngalurug ningal pakarang ngabaris ka tempat leuweung geus ancog. Tatan-tatan heula samemehna laju metak ke jalma nu baris diatur kenca katuhu nyangking tumbak nyoren keris masang burang geus parantos. Anu baris tepung gelang geus kakemput, ngantos dawuh sang bupati, teu lami harita jebul pasang tumbak nyangking bedil mau nimbrung war haor. Lajeng ngangsreh mau nimbrung di kurubut, nu baris tawarah gimir mungkin mundur anggur maju, tahan ngadeku jeung baris ngaguru jalma jeung kemplong. Mau nimbrung lupat ka kaler ka kidul, ngetan ngulon kitu deui. Rupa bingung sakalangkung, lumpat kalebah teweling, kapurang mau geus kocor. Ear suraku sabab mau geus rubuh, prapongkawa sami mulih ngaderek dalam tumenggung. Sadungkapna masing-masing sang Prabu geus ka karaton. Kapi catur lampah damel Den tumenggung. Sedia kumerep ka Gusti, lajeng Sultan anu marhum sakalangkung tina asih asring caos ka Cirebon. Rajin pinter kaujah dalam panjalu memacang ngaos kadangting nabeh tarbang ngagemblung barina maca jajami. Nunejo kocap olohok rikat pinter senenan di alun-alun medar kuda pasang takis bari ngagedengkeun musuh kuda dua sami tarik geprak bari ngagadu sodor. Duta Sabton lungsur tingkat ka kadatun ngadeuheusan Kanjeng Gusti taya sajam nu kalarung damel ari waktu penting dikarsakeun baksa sador. Warna rupa baksa, kadang kepeng susudu, parabot pedang kernakis, permainan di kadaton. Saperti nu perang tanding para panangeran nonton. Ampuh lucu baksana Raden Tumenggung, dasar perangi berbudi. Alus timpuh serta lungguh, Kanjeng Sultan mingkin asih, tina sumujudna yaktos. Panganggona, taya pamit enggal wangsul, lamun tacan iding Gusti, 2-3 bulan tangtu, mantep saregeping budi, lampah tara luas leos. Tina asih Kanjeng Sultan sakalangkung, pertanda asih teh bukti, hiji istri tadah ratu, alona Ratu Dipati wastana Den Salengga Anom. Salirana ampuh timpuh sarta lungguh, cahiamu biar ngatumbiri, pitis lir jak sisa jantung, rarai petak kadi asih.
Pasihan Sultan Cirebon. Yakin putra Demang Gadipura sepuh, Kanjeng Sultan segna lahir, ngadawuh kaden tumenggung, sakalian kudu kawin, lajengna nikah parantos. Bada nikah, idin pindah ke Panjalu. Kanjeng Sultan lajeng masih warisan barang nu alus, sarta patukangan deui kamasan sadaya parabot. Geus bral pindah den tumenggung ka Panjalu, sarta bari nyadak istri, cunduk catur ka Panjalu di jalan daya kocap deui caturkeun bae geus anjong. Abdi-abdi rencang di dapur pahibut, sayagi baris nu sumping. Katuangan wedang sekul, saat data di paranti ngahurmat nu ti Cirebon. Jadi awalnya itu kan dulu itu Eyang Arya Salingsingan. Eyang Arya Salingsingan itu menikah, kemudian punya anak Eyang Wiradipa. Eyang Wiradipa menikah dengan Eyang Siti Julaiha dari Cirebon. Itu dari Tanmui ya, Tanmui Jaka. Jadi beliau itu adalah generasi kelima dari Brawijaya 5. Dari Brawijaya 5, Breu 5 dari Pangeran Patah Kediri ya. Terus punya anak Cakranagara 1 atau yang Surabaya 3, terus punya anak lagi ini Cakranagara 2. Jadi sebetulnya di sini banyak ya. Cuman yang dikenal ini saya juga udah lupa yang itu. Oh, sudah lupa. Jadi udah berapa tahun ya? Ini sekitar tahun, kalau ini tahun 17-an. Ada 17. Sigag catur istri lame di Panjalu, kadar wewerat katawis bulan hiji sampai 3, enggal nanyaur paraji di teang bobotna yaktos. Sang Bupatia lajeng ngutus ujuk hatur kapayunan Kanjeng Gusti. Sareh putra di Panjalu wewera geus 3 sasi sareng geus katawis bobot. Kanjeng Sultan geus mireng nu ti Panjalu, maca alhamdulillah sujud syukur ka Yang Agung muga di kadar laki nu bade gentos bupatos. Nu nerusku jeneng tumenggung Panjalu, panuhun sanggeusna lahir, panuhun aing sakitu pikeun gaganti bupati, dawuhan Sultan Cirebon. Ngutus siji mantri mangkat ka Panjalu, marisa yakin teu yakin, enggal utusan mangkat jung ka Panjalu geus nepi ka padaleman geus anjog. Lajeng bae ngadeuheusan ka Sang Prabu, yaktos weweratna sidik teu sanes abdi sakitu nerangkeun wewerat Rai Marios parantos yaktos. Menggah eta abdi dalam amit mundur, pade unjukan ka Gusti, mantri utusan geus undur ti Panjalu geus balik catur cunduk ka Cirebon. Ki utusan unjuk hatur ka Sang Ratu, yakin sidik putra Gusti weweratna yaktos lulus, lajeng bae Kanjeng Gusti puji syukur ka Hyang Manon. Sigeg catur ayeuna nu di Panjalu, teu sanes sami mumuji, panuhun muga dikabul, muga sadawuhan Gusti di kadar hayang diyaktos. Nu wewerat catur dungkap kana waktu, bulanan babar geus pasti, abdi ponggawa karumpul parantos sayogi paraji adat lumrah kanu ngowo. Henteu lami nu babar lahir geus lulus, murang kalihna lalaki, panema rama dikabul, nu babar geus lastari putra di bedong di pangkon. Salirana kawantu tadahing ratu, resik gilig murang kalih, lajeng bae enggal ngutus unjukan ka Kanjeng Gusti reh putra parantos ngowo. Kanjeng Sultan ngadawuhna puji syukur, mugi Gusti Robul Jalil maparinan panjang umur, tepi ka jadi bupati, kitu paneja sayaktos. Sigeg catur ayeuna nu di Panjalu, anu eukeur suka galih siang wengi sami kumpul abdi-abdi kulawargi tutunggon bari mamaos. Tina bingas siang bari nabeuh degung, saleh gamelan kacapi pantun tarawangsa teu undur, 7 poe 7 peuting hempak kemit di kadaton. Murang kali namina nu kamashur, sadaya sami nyakseni Raden Barsalam kasebut trung sapirempagna Gusti Kanjeng Sultan di Cirebon. Titi mangsa lahirna putra kacatur, lumayang kangge pakeli tahun 1765 deui waktos dibabarkeun yaktos. Dina yuswa 24 tahun diangkat jeneng bupati, tina rama geus sepuh sareng namina diganti Den Cakranagara Anom. Saparantosna jumeneng ramana pupus, pangenan makam bawarna, hibat wasiat kapungkur, mon ama tepi ka jangji di Ciater anu kasohor.
kalian nganterin. Alhamdulillah hatur nuhun nih Kang Rustam. Biasa uninga ke laluhur. Kita balik ke makam nu basa eta. Di anak Mangga sareng atuh. Mangga. Mangga.